Oke kawan-kawan yang sudah bergabung di channel kami, jangan lupa ditekan like and subscribe dan aktifkan pula notifikasi loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, makasih kawan-kawan, semoga bermanfaat. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا muntajirun. Allahu a'lamu bimuradi. Hal yanzuruna nata ngenteni, hal yanzuruna orang ngenteni, mayan tajirun mukadzibuna tegesa orang ngenteni sapa wong kang bohong kabailan tatihum angin tatakawum ing mukadzibun kita iwadai kalawan talan iya sopo al malaikatu pirang-pirang malaikat liqabdi arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh mukadzibun awayati rabbuka atawa yang teka sapa pangeran sira ay amru tegese parentah ya rabbuk di mana azabuh kalawan makna siksana rabbuk bimakna azabih menang kalawan makna siksana rabbuka ayat ya ba'du ayat rabbik atau yang tateka apa setengah saking ayat pangeran sira ay alamati tegese saking tetenggere ba'du ayat rabbik adalah tiala saati kang nudukeun ing atase kiamah yaumayati ing dalam dina teu ka ba'du ayat rabbik apa setengah saking ayat pangeran sira wahiyalan utaya ba'du ayat rabbik tulu'un syamsi iku muncul sareng min maghribiha saking kulone syamsi kama fi hadits sahih dikaya barang kang tetep ing dalam hadis sahih rawahu Bukhari Muslim la yanfa'u nafsan orang mangfaat nafsan ing awak-awakan iman wa apa imane nafsan lam takun kang orang ana ya nafsan amanat iku iman kan ya nafsan min qablu saking sadurunge yati al jumlatu sifatun nafsin utawi jum sajumlahanana iku dari sifat lapat nafsin nawan nafsan atawa awak-awakan lam takun kang orang ana yang nafsan kasabat iku nga usaha yang nafsan imaniha ing dalam iman kenan nafsan ing dalam iman nafsan khairan ing becik taatan tegese taat elatan pawa tegese orang ngamangpaatkeun ha ing nafsan taubatuha apa tobat nafsan kama fil hadisi kaya barang kang tetep ing dalam hadis wagulan utasabul mutasira Muhammadin taziru ngenteni sira kabeh ahad hadhil asya ing salah sawijine ikilah pirang-pirang perkara ada hadhil asya ing salah sawijine ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun insatuna ing sunagung iku kang ngenteni zalika ing mengkono hadhil asya munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy, adu dalil, adu argumentasi, kekuatan ilmu. Ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di awal dicutru ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah, abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Besinya ngomong di hareupeun Allah. Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, dekumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta ku parkure seiman? Tetep tidak iman. Masya Allah. Amprok yang Kangjeng Nabi, nyaho keistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaon teu ka Kangjeng Nabi, hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah, ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah deula beuki kuat. Ieulah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teu iman, tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeunna bae ja baheula mah baheula. Sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Paling ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar sama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan. Gusti salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, sagala mabok, sagala naon tama ku nafsuna Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun, adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh ya. Kulo naju memilu ka batur tah nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok udang peuting, udang ki SD. Aduh cak aki-aki teh bae aing. Maksud aing ka siap. Jadi eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh. Malah makiina ge geus teu ka sumur jas ieu. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan. Teh iman ieu teh kafir-kafir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kunaon eta ku ego. Gengsi nya kudu iman mah. Teu daek.
gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan gak ditu lah, asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngagekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadaru lah heula aing. Leg-leg ku sia uyah. Bila perlu dagangkeun ku sia uyah. Eta ego ngaranna. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji. Datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge kamane dimiati sok mingguan. Ya, wa dek nanya masalah. Lamun wa nu menang sia ngaji ka uwa, lamun uwa nu eleh uwa ngaji ka sia eta kiai gitu. Jadi bebeneran kamu. Nah, hanya masalah hiji, dua, tilu, datang ka saminggu beres. Uwa eleh Damyati, ayo uwa eleh geus uwa deuk ngaji ka Damyati. Ngan uwa mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad. Tah etalah kos kitu baheula mah kolot tak teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu. Bae eleh bae. Kolot ya teh bodoh bae. Itu masalah ngan tawadu kos gitu ngaranna. Teh eta aki-aki nu terepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teu makeun mah bodoh tadina ge. Teu mondok aja teu ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah. Tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap bae tawadu. Jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen ku kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari. Jaga aya di aing, beunghar aya di aing, pinter aya di aing nya ge sia kasih hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia. Masyaallah kan. Pohara. Atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa. Lah, endek aya seuneu-seuneu tamah ti nu maha kawasa. Cenah gempa-gempa, cenah banjir-banjir. Pokona aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, si pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat. Daekan eta ieu daripada iman ka sia. Pohara kufar Quraisy. Mungkin iman ka Kanjeng Nabi hayang kudu iman ka sia budak kamari. Tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara. Nyurup kasurupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji kanyana heulan sabiranya nyaho kiihna kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku jana pada teh nyaho kiihna jana nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nya neuleukeun aing neuleuh ka sia aja wari bogo pan digawin atuh tepan sia nyaho leutikna tuh aya kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah badi denge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna
dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh ayeuna daripada iman ka Al-Qur'an. Oh iji ayat ya ba'du ayat ya rabbuk ay amru yakni siksa atawa ayeuna daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an ayahnya atawa ayatia ba'du ayat rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an teh jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat ani gara aing daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun di jaziratin di jaziratil Arab jelas gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukhon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut teh poang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukhon eta mah. Datang ke poe sadunya poe ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluh samsi magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ke-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sunu ieu mah bakal nanti adan. Wah luar biasa kuari mah kakarek ge seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siamanya hobay kan ya osok neuleuh meureun ieu dibawa di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana
nu kuari di agung-agung dunianya ho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku apehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur ujara geuseur dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Gemandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi an Nabi Zar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allah wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup di handapeun aras tidinya manehanana fatahru ngecungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe takhirus sajidah fala tazalu kadzalik lamun ku Allah encan dititair tapi urang parje balik dina sujud eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah udang panon balik deui kawetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah udang aya balik deui kitu beta. Masya Allah teu eureun-eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha habisah ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran Nabi inna masiri ba'i lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah di kulon kakarat jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari tu dulu kaget kabehan eta memehna teh poe tilu peuting meneh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu batas salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka tilu poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah
salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon. Allah karim anu sebenarnya malah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teureun-eureun, Turki kitu keneh. Diurang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetep bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi kan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge punjala diang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku EPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik babi isan geus kajung buku mah hage ieu mah geus lalakon kos ieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teu dipilih kuari teh pemilihan geus aya si eta kok bisa pas kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi tos mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat mun dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakalna tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teu disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika ieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ieu kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelembur Suriah gitu kene ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang kieulah sementara isu nu datang ka urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueur nusuk mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu baber hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka buru paeh teh heula untung can bogo untung bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak oh masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun
di steril kumui geus ditosran lah kumui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha aja mantap geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu kerja obok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu digesek pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hancur rakyat nu milu ieu nu milu ribut hayang salamet agama ka Mekah Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teh ngampar gitu terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat tesan nu mantap urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal lantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari mah ngridit engke mah hayang emas ya nyo datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrol sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya kelas cokot ku sia tuh hartop teu leumpang hakina rusak atuh geus bacet hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teu eureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teu eureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab salah teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi
Tedaikeun kakarak make subuh. Wallah antam hadi. Kakarak. Wah ditangkep, perjuangkan. Mahdi. Ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal nem istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa, turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam, dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila ashabul kahfi, wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh ti zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis bunga panjang nuantak besi ayah di mana bae lubukna panjang. Wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalahin. Wah geura raja muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus kira-kira ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kula bari pangeranan. Mantap pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi dia nungguankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang usah urang pangerankeun yuk. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh eta tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah marah maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suah gua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah
ieu mah tangkal kayu sok pala dida laharan bae ieu datang anu pohara geus lumatak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dikuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kanjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Mesin deuk urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nyada ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan jala ge di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui. Eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos wae kerajaan diketos. Raja jurig newo-newo meureuntah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeule ieu lamun urang dibukakeun hijab tret dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeule ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakal Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama letikan tihimar hampir sarua jeung himar bega cilina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu wahara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal kafir siapa kafir
sia kafir sia ge dah letaran sia sia kafir sia ge kafir gawe tah tadi jawab geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih lagi di lamotan ku awewe ku eueuh lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh aku hari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ki hayang itu dibuka sleting beres geus gitu hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal anu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna tak kitu hayang belah di dinya atuh cek belah ditu ke naon ih kita lalika aing mah geus beres ngomong kitu ditawar daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe numantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu bacaknya lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan deh hiji lain cabut nyawa aing nomor kedua mana yang disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul syamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl mangfaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangfaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus sareueuh lantaran dibongkaran
model di urang ge kuari keur dibangun masih di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikan ku Amerika, nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus udah beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning deui tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan binasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tetap loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar, waduh aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang kuahe. Kiai aya di itu kuahe 4 kali. Nya kumaha deui atuh? Lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana. Ya otomatis lah kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya. Urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ja pamimpin urang ge nu handal, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah, peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Nek kumaha henteu? Bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejen kulon. Sakar kulon. Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sakira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau baduy terus kaunggar lembur nuluan jalan orang dongeng menjengkol kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy usahawan horeng Amerika ku ari teh geus boga satelit nyana urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu ayo, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan nggak saya kumaha coba ya lalakona
Nah engke begitu muncul panon poe di kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deh, mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Esen yang masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyala tobat tutup pintu si kotaka tobat-tobatan hari itu lisan Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada halil asya nu tadi diceritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kau situ terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tungguan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeun anak dikontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang mayarkeun kontrakan atuh pan nangkarak kumaha deui kenapa pan nangkarak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sekian teh enggak kok gitu kececes beres eta ya kececesan segala Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Quran endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamat geus aya maka geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet di dunia wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese jasa aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui loon panggala henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung loon bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang